Nah, urang teruskeun deui dongengna Lur. Dongeng si Icih jeung Mang Udin. Oh, bagian nu kadua urang nya. Anu kadua. Oh, Dina hiji isuk tahu gini. kira-kira wanci pecat sawed. Oh, Nyi Icih teh ngiciprit we nya ngelek bobok buntung. Naon mapai jalan satapak. Maksudna mah arek nganteran salakina si Mang Udin. Oh. Barang dina hiji lengkop. Karasa eta beuteungna Nyi Icih teh musial. Mangkaning ka sawah rada jauh keneh kasusukan teh nya. Ari beuteung geus katahan pan mules. Nya urang ge ari mules geuning semu pararoek. Itu nya ibu buranyat eta Nyi Icih barang ngareret ka belah kenca barang aya rungkun. Rungkun jukut. Wah jeleng we Nyi Icih teh lucat kana eta rungkun. Gitu tuh anta parah murunan. Nagog kadenge gitu. Rot gitu merenya. Rek gitu biasa sorana kitu aya nu nyeri beuteung mapan. Rot cenah kitu. Ai beres kitu teh euy eta kakarek sadar meureun Nyi Icih kakarek ngeuh nya eta teh. Geus rada caang da biasana sok poek lamun kitu teh pan nya geus teu kuat kitu teh poek. Ai bray teh ngareret ka belah gir aya nu keur ngagusrek we ngarit meureunan nya kitu. Eta teh bari nahan piseureun. Bari nahan piseureun tungkul nu ngarit teh kitu. Duduk jungcung kayak gitu nya make cepat. Ari arek digeurewakeun tadi teu wasa meureun nya. Udah keur ngahujeun batur. Ari sidik-sidik kunci Icih teh. Padahal mah mitoh lalaki. Allah. Abah Junet Anu digumlang-gamling kamari teh ya. Gamleng kamari. Eta Nyi Icih. Terus era deui wae pan nya. Nih teu antap parah. Abah cenah. Ari Abah tos lami di dieu cenah. Tos lami Nyi cenah ti barang pret anu kahiji oge aya di dieu. Allah. Mangkaning tiru kali pret manut. Eta Nyi Icih. Paning ku era deui nya jeung leuwas kalepak deui wae Nyi Icih ka Teh Nyi piluhan. Icih. Eta si Icih Banget teuing eta. Urang teruskeun nya dongeng kamari nya. Teruskeun lah bagian nu katilu. Jadi episode Nyi Icih jeung Jang Udin bagian anu katilu. Nah, dina hiji waktu Nyi Icih teh anyar mulang ti Arab Saudi. Aduh, TKW teh Jadi wah. TKW. Malum 2 tahun teh tidak bertemu meureun nya. Aduh, betapa kangennya eta si Mang Udin ka Nyi Icih. Nyi Icih ka Jang Udin ge sami. Gitu sono meureun nya. Aireup teh mangsa peuting nut. Panjol meureunna nya naon teh kolotna Nyi Icih kadarinya gitu. Jol deui dulur. Tatangga teh Jol meureunnan. deui tatangga bari naon teh. Bari recok teh ngobrol. Bari Nyi Icih ngabuih meureun madar pengalaman waktu di Arabnya. Sor deui susungguh gitu. Wah, beuki arang teh tatangga teh. Ai si Udin teh urang cilung kana jam meureun geus jam 9 ieu teh mah can barali keneh wae. Maklum geus manteng meureun hatena si Udin banyak kitu. Beuki peuting nu ngobrol beuki uplek. Diret si Udin teh jam 11 kitu nya. Aduh, geus muncak ka kesel si Udin nya eta nya. Geus muncak geus teu sabar kidig si Udin ka dapur. Eta naon si Udin teh? Rap kana garpuh jeung pacul. Rap kana duduk nyungcung. Majingjing termos kosong. Geblig we lumpang ka tengah imah. Si Udin Si teh. Udin teh bari mangul pacul. Rebo ku termos. Kan anu keur ngobrol keur sakitu ragotna teh kabeh ngareret ka si Udin. Molohok mata simeuteun gitu. Mitohana nyarita. Cenah kitu meureunna. Jang Udin cenah meureunna. Are ka mana teh? Oi puting-puting mani rib-rib kitu. Minta cek Bah Junet teh. Bari sini si Udin teh nya. Ka sawah dewek mah cenah kitu cek si Udin. Ai cek mitohana. Dolo eta sing eling Udin cenah kapan ieu teh geus puting cenah kitu mun cek mitohana teh nya. Nemalan deui si Udin nut. Nyaho ge puting marantog meureun ka cerdog we di imah dewek goblok. Ongkoh tatanggana gereblog gitu. Tuh mikir, ai cek abahna teh bari mesem teh urang teh poho cenah. Bing baralik meureun kitu nya caritana teh. Bungbas ya urang kitu mah. Tantang waka bungkus teh ngekeun heula. Gor teh meureun batu di si Udin teh geus saha teh di kamar nya. Eta teh nya. Jeung si Icih eta kudu dibayangkeun da poek teu bisa di ngan kadenge sora Peklak. lain kitu. Lainnya suka teh mau peklak. Kadenge sora Mang Udin bari kitu. Cenah nyai 2 tahun teu papangih teh meuni ulenan kieu cenah kitu. Eta meuni ulenan. Meuni ulenan cenah kadenge teh nyaho mah di tukang anu ngintip dina bilik. Aplok ketiluan kitu tilu urang ngintip. Teu kudu sirilah Nyi Icih nemalan. Sami cenah Akang 2 tahun teu papenak teh Akang ge meuni keslingis kieu cenah bajar teh. Naon da aing oge teu ngarti atuh. Teuing kunaon mah. Teu kudu sirila nut.
Oh, Buru nanti kumaha nya tata ekspresi ting kumaha kitu teh nya. Wilih weng menye ceh tadi papangul. Mang Udin teh. Katengah ieu mah ku kuilingan bari wah kitu geus teu kacatur eta mah. Oh. Oh tanpa saklai benang pun kitu di papangul. Wah. Ting naon arek maksudna eta si Udin. Pan anu ngintip teh kesal meureunnya. Heeh. Dibawa ke mana cungur cenah kitu meureunnan. Ke Bandung, betul cenah si Udin teh. Bari dibalangkeun mah. Digadang ke Bandung, betul cenah. Sadar benernya. Sadar. Wah diudag-udag eta ku si Udin bari saulutun. Geus heula. Nya, kurang tuna ke, kurang sambung deui. Nah, gitu pada wargi.